Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dahu amma ba'd. Hadirin wa timan rahimakumullah. Puji wa syukur orang sami-sami panjatkeun hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dangit ayeuna mansike hari urang sadayana masih keneh tiasa kepal ngariung di Masjid Al-Jihad di Naraga. Insyaallah orang ngamakmurkeun ieu masjid sakumaha Allah SWT adawu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama ya'muru masjidallahil ladzina amanu billahi wal yaumil akhir. Maka saestuna jalma anu ngamukmurkeun masjid teh tayalian nyaeta jalma anu iman ka Allah Subhanahu wa taala sareng iman kana poe akhir. Mudah-mudahan orang sadayana kalebet kana golongan jalma eta. Badini wa timan rahimakumullah. Sababaraha mingguan anu kapangker sim kuring ngadugikeun bahasan ngeunaan kerasna masalah perbedaan. Naon bet disebut keras peringatan ti Rasulullah. Anu kahiji panginten eta amal teh balis rotolak. Man amila amalan laisa di amruna fahuwa raddun. Kitu kasuhan Rasul. Anu kaduana ngajanterkeun Rasul bendu mengundang kemurkaan Rasul istilahna kitu nya. Ku kalimah suhkon Rasul ngusir ka eta jalma ka eta golongan. Nah amat diusir. Fa innaka la tadri itu dengan Allah Rasulullah ma ahdasu ba'daka. Naon anu geus dijieun-jieun ku maranehanana sanggeus anjeun teu aya gitu. Ngadangu kitu makan Rasul teh langsung usir ka eta jalma. Suhkon ma goyaru ba'di. Jauh. Ibaratnya namun Rasul musir tangtos namai Rasul teh bendu gitu nya. Mau mungkin Rasul mikaresep kata jalma tapi kalimatnya suhkon. Tah dina ieu hadis mah Rasul ge dukang mesir. Tah aja hiji tawis yang Rasul teh bendu. Saparantos di wartosan ku Allah naon kalakuan eta jalma sangtos Rasulullah antunkeun. Sareng anu katilu wa tayman kuring kuring teh tindegikeun hadisna kamari teh kabeujeung waktuna saeb. Ieu mah matak ngajantenkeun dosa pelakuna teh semakin bertambah gitu. Urang awas hadisna nya. Wa an Abi Umar wa Zaid bin Abdullah radhiyallahu anhu qol katampi ti Abi Umar
Jabir bin Abdullah qala anjeunna sauran kunna fi sadrin nahar kayan kuring sadarea dina waktu harita dina hiji barang tengah poe inda Rasulillah marengan sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baja qaumun nya datang hiji kaum uratun eta kaum teh compang-camping hampir henteu diraksukan gitu mustabi namar aul aba manehna make pakaian namar atau aba pakaian ieu mah nyaeta pakaian anu dibelah tengahna gitu teu dikancingan geuning kurang sok tingali dina film-film kadang-kadang aya jalmi diacuk tapi tengahna teh teu dikancingan boleh klak gitu. Nah datang hiji kaum eta ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mutaqallidi suyub manehna teh berejeung marawa pedang. Amma tuhum kalobaan manehanana bal kuluhum atawa kabehanana mudor bani mudor. Patamarro wajhu Rasulullah SAW lama ro'a bihim minal faqoh nya pamentu Rasulullah SAW bakal saya teh langsung ketinggali pucet gitu sepak ningali kaum seperti gitu sumping ka anjeunna ningali kajana sudah parah gitu Rasul teh kacida ahlasna gitu ningali hiji kaum cumpang camping juga barek ketinggali hampir taranjang gitu ngadap ke Rasulullah padahal Rasul teras lebet ke bumina summa kharaja teras sawartalami Rasul keluar deui pa amaro bilalan teras Rasul miwarang ka Bilal fa addana nya Bilal adan fa aqoma sareng qomat saterasna Rasulullah ngalaksanakeun salat berjamaah summa khatoba saterasna Rasulullah nyarios payunan para sahabat sareng jalma-jalma tadi teh faqala nya Rasulullah saura ya ayuhannas ya manusia-manusia ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum aranjeun kudu takwa ka pangeran anjeun anu geus nyiptakeun anjeun di nafsi wahidah tina jiwa anu sahiji wa khalaqa minha zawjaha jeung geus nyiptakeun tina jiwa anu sahiji teh azwajaha pasangan-pasangan anak sareng saterasna dugi ka innallaha kana alaikum raqiba maka saestuna Allah kayanana ka aranjeun maha ningali wa ayatul ukhra sareng Rasul maoskeun ayat anu sejen allati fi akhiril hasr nyaeta dina akhirna surat Al-Hasr bagian-bagian akhir surat Al-Hasr. Ya ayyuhalladzina amanu yuh jama-jama nu ariman ittaqullah. Aranjeun kudu tarakwa ka Allah wala tandur jeung kudu marhatikeun nafsu ma qaddamat liqat. Hiji jiwa naon anu geus dipilampah pikeun poe isuk. Anu dipasarnya eta poe kiamat. Saterasna Rasul jadi Rasul tasaddaq perkara sedekah min dinarihi tina sabagian dinar min dirhamihi tina sabagian dirham wasaubihi tina pakaian wasauin burrihi siji saso gandum min sauin tamrin saso korma
duika Rasulullah saulan walau bisikin tamrah sok sanajan ku sabelah biji korma dina hartos Rasulullah nekankeun pisan supaya sedekah gitu. Faja'a rajulun min ansar nya datang hiji jalma ti kalangan kaum Ansar bidurin bawa sakarung dicarikeun di dieu sakarung nah korma nah angguan dicarikeun di dieu kadat kupuhu ta'azzaju anha meh-mehan we cenah teu kabawa eta karung teh ku eta jalma summa tataba'a terus diturutan an-nasul hatta ra'aitu kumaini min ta'am wasyabit. Tah sapantos jalma kaum Ansar tadi nyana sakarung duka tuangan duka angwan terus diturutan ku nu sanesna gitu. Sehingga ra'aitu kuring ningali sa Rasulullah teh kumaini dua tumpukan tina ta'amun tuangan wasyabin jeung angwan. Hatta ra'aitu wajhu Rasulullah sallam sehingga sapantos kitu Rasulullah katingali kitu pamanteuna teh tatahallalu ka'annaha mudhibah berseri-seri kitu saking gembirana ningali kaum Ansor para sahabat nyandak barang gitu ngos sedekah kacida gembirana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajeng Rasulullah jumarios deui man sana fil Islam sing saha anu begawe dina ajaran Islam sunnatan hasanatan hiji pagawean anu hade falahu azruha maka pikeun manehna teh ganjaran wa azru man amila biha ba'dahu jeung ganjaran jalma anu megawe kahadean teh sanggeus manehna dina artos nurutan gitu. Min ghairi ayyan kuso min ujurhim tanpa mengurangi ganjaran anu megawe tadi gitu. Jangan temi jalmi megawe pagawean anu sae tas diturutan ku nu sanes tah anu megaweana anu kahiji kenging ganjaran ditambih ganjaran jalmi-jalmi anu nuturkeunana gitu. Anu nuturkeunana sami kenging ganjaran tanpa dikurangi jadi henteu dikurangan kanggo nambihan anu kahiji teh henteu tapi anu kahiji kenging ganjaran sarta ditambih ku jalmi-jalmi anu nurutanana gitu. Sareng salajana Rasulullah cuma jelas deui wa man sana fil Islam jeung sing saha anu migawe dina Islam sunnatan sayyi'atan hiji pagawean anu goreng kana alaihi wizruha nyapikeun manehna teh dosana wizru man amila biha ditambah dosa anu migawe eta pagawean mimbalihi ti sanggeusna ting sanggeusna manehna migawe pagawean goreng teh ditambah ku jama-jama anu nuturkeunana min ghairi ayyan kuso min aujarihim sayun tanpa mengurangi dosa anu migawe teh tah waktu iman. Poin anu terakhir panginten jalma anu medamel kaawonan tos we poin anu berhubungan sareng bahasa anu kamari anu medamel perbedaan teras dituturkeun ku jalma-jalmi anu sanes tah anu kahiji pupuhuna kenging dosa ditambih ku anu nuturkeunana kitu tah matak hadis ieu tiasa ngabuktikeun yen perbuatan eta teh berlipat-lipat dosana atapi nameh-nameh dosana. Nauzubillahi min dzalik wa iman. Upami teh mah hiji pada bulan bid'ah dipidamel. Tangtosna bae urang yang kedah lebihan kacida tebihna pada bulan sabarus kitu. Margi ka hiji teh anu tadi amalan tertolak, anu kedua mengundang membendon Rasul, anu katiluna dosana berlipat-lipat. Salame dipidamel kudu nuturkeunana teraskan ngocor meutin hades ieu mah kitu abukteunana.
Tadi ini rahimahullah kita bermasalah perbedaan kerasna Rasulullah ngancam ka jama-jama anu melakukan perbedaan. Padahal mah iman upami ningali kana keterangan-keterangan ternyata dina Islam mah teu ngabotkeun masalah syariat-syariat ajaran-ajaran Islam mah teu ngabotkeun. Justru urang sorangan kadang-kadang anu ngabotkeun. Maka dina agama mah Islam mah teu kenging berlebihan dina ngalaksanakeun teh. Jadi dina istilah Islam mah takaluf teu sebenarnya takaluf berlebihan teh. Jadi ulah takaluf ulah berlebihan. Tapi ulah oge tasahul, nganggap enteng. Oge ulah ta'amuk nambah-nambah. Tadi di waktu iman naon buktosna dina ajaran agama urang, yen urang ibadah teh ulah ngaleuweuhi. Aslina ulah keleuwihan. Tah ieu mah sanes bid'ah, ieu mah maksakeun kitu ieu teh mah. Biasana berhubungan sareng fisik, maksakeun ibadah gitu. Urang awas we hadis-hadis nanya supados langkung jelas. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anzala alaikal qur'ana litasqa. Kami nurunkeun Al-Qur'an teh cenah lain pikeun ngabeberat aranjit. Lain pikeun ngabeberat. Lajeng deui dina surat Al-Baqarah mah yudillahu bikumul yusra. Allah mengharap ke aranjeun teh dina masalah apa al yusra, kemudahan, keentengan. Wala yuridu bikumul usra. Jeung henteu miharep masalah kesusahan dina masalah agama pikeun aranjeun teh. Nah kitu ieu Allah ngaruguikeun aturan Al-Qur'an teh sok sanaos seueur syariat, seueur aturan di lebetna tapi anger. Allah Subhanahu wa taala mah teu ngabeberat ka urang ka manusia. Tapi anger supaya bisa dilaksanakeun kalawan enteng. Naon sababna? Allah Subhanahu wa taala manulungan kemampuan urang salaku manusia. Yen lamun urang diberi aturan agama Islam pasti mampu ngalaksanakeunana. Ieu teh mana orang kajengkeun kana sawarta hadis anu nerangkeun yen urang ulah keleuweuhi dina masalah peribadahan. Anu kahiji wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat katampi ti Siti Aisyah mulia Allah Subhanahu wa taala ngariduan ka anjeunna. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saestuna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha lebet ka bumina maksudna alaiha wa indaha imra'atun disagedeungeun Siti Aisyah teh aya hiji istri. Qalanya Rasulullah nyarios man hadih saha ieu qalat Siti Aisyah ngawaler hadihi fulanatu tadi kuru min salatiha ieu teh fulanah anu nyarioskeun masalah salat manehna gitu. Fulanah teh sanes nami waktu iman di dieu teh disebutkeun nami fulanah mah sebatan kana jalmi anu teu dikenal, anu teu apal. Upami pamaget mah fulan, upami istri mah fulanah gitu. Tadkuru min salatiha eta istri teh nyebatkeun salatna antara nyarioskeun masalah salat manehna. Teu kacaturkeun di dieu mah salat kumaha teu kacaturkeun. Ngan Rasulullah langsung ngawaler qala mah eureun heup si Rasul teh kitu. Alaikum bima tutikuna. Saya kosna aranjeun teh kudu ibadah sakamampuan anjeun. Pawallah maka demi Allah la yamalu hatta tamalu. Maka Allah mah ngarasa bosen sehingga anjeun sorangan anu bosen. Wa kana habbul dina ilaihi ma dawama wa sahibuhu ilaihi. Jeung sayaktosna amal anu bekat cinta di masalah agama taya sanes nyaeta madawama sahibuhu alaihi nyaeta amal anu dipigawe secara rutin gitu
Dina hadis nu sejajan mah aya terasan wa in kalau sok salajan sakedik gitu. Tahajatan ieu iman Rasul ngawagel salat anu ngabeberat. Tapi di dieu tidak syaratkeun tapi kudu sakamampuan anjeun cenah salat teh. Malahan mah amalan anu cinta ku Allah teh sanes amalan anu seueur, tapi amalan anu sakedik tapi dawam. Anu kelah di garis bawah di bawah itu dawamna anggerna. Upami tiasa mah amal seueur secara dawam dilaksanakeun takus bae langkung sae. Tapi sok sanoa sakedik tapi dawam lah Allah Subhanahu wa taala amal ieu dipika cita, dipika resep Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang banyak perg amal teh laksanakeun salat duha genep 8 laksanakeun ka ditu nepes teu dilaksanakeun. Pada amal salat Allah mah mending keneh sakedik dua tapi rutin dawam dilaksanakeun. Tah eta anu sae mah. Upami sae urang pemain tiasa mah dawam 8 ngalasarkeun teras rutin eta langkung sae. Tapi minimal 2 oge asa rutin tah Allah Subhanahu wa taala eta amal bae dipika cinta. Salajengna ieu iman aya hadis deui wa an Anasin radhiyallahu anhu qol katampi ti Anas mugi Allah Subhanahu wa taala karuka anjeunna qala anjeunna sauran jaa salah satu warahti ila bayuti azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam geus datang tilu jalma cenah ka bumi istri-istri Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna anil ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maranaina teh nanyakeun perkara atawi masalah ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Palamah baru ka annahu taqalluha. Narika dicaritakeun Rasul cara ibadah kitu-kitu ku Siti Aisyah teh ka annahum taqalluha. Manehna nganggap ibadahna sakedik. Salajengna eta pemuda teh nyararita aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumaha urang mun dibandingkeun jeung Rasul. Ai Rasul mapan waqad ghafara lahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Sok saros ibadah sakedik tapi geus dihampura dosana anu teh heula jeung anu beh anu akhirna. Nya pemuda salah sahiji pemuda anu tadi teh anu tilun teh nyarita qala ahaduhum nyarita salah sahiji pemuda anu tilun tadi jalmi anu tilun tadi ama ana pu sholli laila abadan kuring mah rek salat teh salat penting terus moal eureun-eureun wa qala ukharu jeung nyarita anu sejenna wa na asumu dahri wa asa asumu dahra abadan kaula mah rek puasa cenah terus-terusan moal buka wala aftiru moal buka cenah kaula wa qala ukharu anu hiji deui nyarita di wa ana aqtajilun nisaa kaula mah rek nebihan istri fala atajawwaju abadan moal nikah cenah salirana oge Faja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nya Rasulullah sumping katilu eta jami teh faqala teras Jumarios antum alladhi qultum kada wa kada aranjeun saya anu ngomong kitu jeung kitu teh arupina Rasulullah parantos ngadangu naon anu dicarioskeun ku tilu jalmi teh anu tadi amma wallah dengekeun demi Allah ini la ahsakum lillah saestuna kaula cenah pangsieuna ku Allah wa atqatkum lahu jeung kaula anu paling takwa lakini tapi kaula asumu wa aftiru kuring puasa tapi kuring buka wa arkudu jeung kuring sare wa atawazzu nisa jeung kuring nikah ka istri paman rugiba an sunati palaisa minni jeung saha anu teu mika cinta sunah kami eta lain ti golongan kami
Itu iman dina hadis iman emang disebutkan oge jalma anu tadi anu bade kieu ternyata ku Rasulullah diwagel ulah gitu cenah kitu. Ternyata hiji jalma salat wengi terus anjeunna kulum eta teh sunat. Lamun teh mah salat teras-terasan ku Rasulullah ge malah dicap lain sunah kami. Anu kedua elek saum teras-terasan tanpa buka ku Rasulullah diwagel eta lain sunah kami. Anu katilu ge sami henteu nikah teh lain sunah kami. Maka Rasulullah SAW paman ogi ba'an sunati balaysa minni. Nah eta mah panginten apa mah urang alim dicap lain ti golongan Rasulullah nya saya konsa panginten urang ibadah teh numutkeun naon contoh Rasulullah. Salat wengi ku urang laksanakeun tapi urang ge pondok. Urang saum aya bukana. Sareng urang oge nikah. Urang lajeng teh ieu teh man. Wa an ibni Mas'udin an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ti Ibnu Mas'ud kata peti Rasulullah sallam qala anjeunna sumarios halaka mutanatikun cilaka cenah jalma anu ngabeberat. Qala hasalasan. Rasul teh duwe ka nyairosna 3 kali. Halaka mutanatikun. Cilaka cenah jalma anu ngabeberat. Cilaka jalma anu ngabeberat. Ajanten ieu teh man lamun urang ngabeberat teh istilah mah hese capek ngeunang paneke istilahnya. Lamun urang ngabeberat dina masalah ibadah maksakeun. Urang teraskeun deui wa teh man paros rada gebrai rada jelas. An Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ti Abi Hurairah ti Nabi sallallahu alaihi wasallam inna dina yusrun. Saya sunnah agama teh gampang. Wala yusaddad dina hadun ila golaba. Ti aya hiji jalma oge cenah anu ngabeberat ila golaba. Kajaba manehna bakal kawalahan, bakal capek sorangan gitu. Pasaddadu tapi kudu tepat cenah dina ibadah mah. Kudu pas dina masalah ibadah mah. Maqribu minimal mendekati gitu. Jadi ulah kalau lebih kudu pas ibadah mah sesuai contoh sareng parentahna. Wa absiru jeung kudu gembira ibadah teh. Wasta'inu bil guduwi wa rahwati jeung kudu minta tulung pada waktu isu-isu jeung sore. Wasai'in minal rujah jeung saeutik dina peuting. Maksudna kitu iman. Urang minta tulung sangka naon dituduhkeun kana ibadah anu tepat anu pas teh kumaha. Maka suatu dina akhir urang bade tahiyat dengan aya doa di dinya. Allahumma a'inni ala zikrika wa ala syukrika wa husni ibadatik. Naon eta teh maksudna? Urang nyuhunkeun supaya urang dituduhkeun karena ibadah anu pas anu tepat. Rasul oge di dieu pasaddadu kudu pas kudu tepat. Wa qribu atawa minimal mendekati. Parantos orang maksimal berusaha nya kaidun panginten moal tebih-tebih teuing tina contoh anu dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarageun ieu teh iman aya hadis anu katampi ti Anas. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qol katampi ti Anas radhiyallahu mugia Allah makaridu ka anjeunna. Qala Anas nyarios dakhul Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhul al masjid lebat ka masjid. Fa ida habdun mandudun baina sariyatain. Ngadadak Rasul teh ningali aya tali ditalikeun kana 2 tihang gitu. Pamede dia memberi tihang eta sareng eta dihijikeun gitu. Faqala ya Rasulullah sumarios ma hadal hablu tali naon ieu Rasul teh. Qalu para sahabat sumarios hada hablul Zainab. Ieu teh tali anu Zainab Rasul.
Faida fatarat ta'allaqat bih. Lamun manehna ngarasa leuleus gitu, ngarasa capek, nya nyepeng kana tali eta, ditalikeun ku tali eta gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saterasa Nabi cumarios hulu lesotkeun. Nabi miwarang ngalesotkeun eta tali teh ya. Liusuli ahadukum nasatoh prak arajen salat teh kudu dina kayaan genah seger gitu. Faida pataro fal yakud lamun teh mah leuleus atawa nepi capek fal yarkud peureum we dina arti kulam heula gitu. Jadi ulang maksakeun ieu teh iman dina hadis ieu mah salat teh lamun urang tos leuleus gitu ulah maksakeun. Naon buktiosna geuningan Zainab nyepeng kana tali supaya ngabantu manehna nalika salat nuju leuleus, ternyata ku Rasulullah diwagal. Salajengna ieu iman wan Aisyah radhiyallahu anha katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugia Allah makaridho ka anjeunna ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala maka saestuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngadawuh ida naisa ahdukum lamun teh mah cenah salah seorang aranjeun tunduh wa huwa yusolli jeung marehna teh keur salat pal yarkud peureum heula berarti sare heula gitulah mondok heula hatta yadhabu anhu an-naum sehingga leungit di dieu manehna rasa katunduh fa innahu maka saestuna manehna teh ida sholla lamun salat wa huwa na'is jeung manehna tunduh la yadri manehna moal apal la lahu yadhabu yastaghfiru anu dipiharep ku manehna mah istighfar pa yasubu nafsahu ternyata kalaka mencaci-caci gitu tah janten ieu teh man dina hal ieu mah upami salat keur tunduh teh wayahna misalkan kedah maksakeun urang peureum heula gitu mungkin hadis ieu mah naon margina da memang karawas upami teh mah urang nuju tunduh kadang-kadang bacaan teh sok teu nyambung komo upami hatos teh balik pisan mah seperti surat al-jumuah ieu teh man wasiqal ladina kafaru ila jahannam sakadana mah kitu tapi upami tos tunduh ieu teh man wasiqal ladina kafaru ila jannati ka itu nanti naudzubillah digiringkeun jalma-jalma kafir ka surga kan tibalik eta hartosna tapi wasiqal ladina taqaw rabbahum ila jahannam digiringkeun jalma-jalma takwa kan neraka kan tibalik ieu teh man tah kadang-kadang upami urang nuju tuduh mah sos kitu jadi bacaan teh ngaco teu nyambung gitu maknana eta margina panganten upami teh mah urang salat bari nuduh teh ku Rasul mah diwagel sabab eta kelebet kana maksakeun upami urang tuduh mah nya saena mondok heula tapi kalau merasa sehingga isalah sakatuduh tuh kumaha atuh lamun mepet cenah salatna mun peureum heula moal kaburu eta mah lafadznya lira nya da abdul salatam fi ba'li waqtiha abdul salat mah dina awal waktuna jadi paedahna lamun teh mah urang salatkeun sedina awal waktu pas kebenaran urang tunduh urang tiasa leson heula pan aya waktu skene segede waktu skene gitu janten mapata urang salat awal waktu susah gitu upami urang mapet mah pan urang tunduh moal tiasa bawa heula kaituna kan dipaksakeun deui jantenna kajantan seperti Rasulullah jadi mau connect mau nyambung antara anu diucapkeun sareng makna anu diucapkeun anu salajengna ieu teh man wan abi Abdullah Jabir bin Sumurah radhiyallahu anhuma qol katamti ti Abdullah Jabir bin Sumurah mugia Allah sone mirkorkeun anjeunna kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kabuktosan orang sadayana kayaan Nabi sadayana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marengan sareng Nabi sallallahu alaihi wasallam sholawatin dina kasesiran salat dina hartos
Abdillah bin Jabir teh salat berjamaah sareng Rasulullah SAW. Seueur salat sareng Rasulullah SAW. Fakan salatuhu nya kayaan salat nate qasdan. Sederhana ringan gitu salat nate Rasul teh. Wa khutbatuhu qasdan. Oge khutbahan oge ringan. Jangan Rasul mah sok ngaringankeun. Kumaha upaya berjamaah ringan salat nate. Tapi kaitan Rasul du kabaralus cenah sampean salat teh eta mah nuju salatnya lira. Upami berjamaah mah ngaringankeun salatna. Maka duwe ka salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Salatna ringan, khutbahna oge ringan. Sajaten Rasul mah henteu ngabeberat ka umatna. Terakhir ya teman aya hadis anu rada panjang oge ya. An Abi Juhaifata Wahbi Abdillah sallallahu alaihi wasallam Abdillah radhiyallahu an katampiti Abi Juhaifah Wahbi ibnu Abdillah qala akhu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam parantos mempersaudarakan naonnya mempersaudarakan teh istilah mah ngadulurkeun gitu ngaraketkeun panggentennya baina Salmana wa Abi Darda antawis Salman sareng Abu Darda fajaro Salmanu Aba Darda nya hiji mangsa mah Abu Darda teh nganjang cenah ka Salman Salman ka Abu Darda hiji mangsa mah nganjang gitu. Faro'a Ummu Darda'i mutabaddilah. Tah Salman teh ningali istri Abu Darda, namina Abu Darda teh kumeng. Kitu kumeng katinggalina teh. Usem kitu lah. Katinggalina teh nya. Faqala nya Salman teh nyarios, "Ma sanu kunaon atuh ari anjeun bet katingali kumel gitu." Qolat Ummu Darda teh nyarios, "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajjah fi dunya." Tuh cenah dulur anjeun Abu Darda manehna mah geus teu mentingkeun dunya gitu selama di iman. Baja Abu Darda pasona lahu ta'aman. Nya Abu Darda datang bari nyandak tuangeun. Maksudna bari nyungguhan Salman teh. Faqala lahu bari nyarita cenah ka Salman bari nyarita ka Salman teh Abu Darda teh. Kul sok dahar eta cenah sok tuang eta dahar. Fa inni shaim kaula mah puasa. Dina arti sok anjeunna nu barang tuang kaula mah moal puasa. Tapi walaran Salman kumaha? Ma'ana bi akrin hatta ta'kula. Kumaha cenah kuring mah moal dahar sahiga anjeun oge bareng tuang jeung kuring gitu istilah namanya. Fa akala nya eleh deet Abu Darda teh terus tuang. Fala makana lailu jeung nalika peuting dahaba Abu Darda yaqum. Abu Darda keluar terus Abu Darda teh salat. Faqala lahu nya Salman nyarita deui ka Abu Darda teh nam peureum sare Fanamma nya eleh deet atuh itu teh Abu Darda teh terus we peureum. Fakana akhirul laili tah nalika di akhir peuting qala Salman nyarita kum hayu urang salat cenah. Fa'alana salaya jami'an urang berjamaah cenah salatna. Faqala lahu Salmanu nya sapantos kitu Salman nyarios ka Abu Darda. Inna li rabbika alaika. Saestuna pikeun pangeran anjeun aya hak ti anjeun. Alaika haqqan. Wa inna li nafsika jeung saestuna pikeun diri anjeun haqqan aya hakna
Wali ahlika alaika haqqun jeung pikeun ahli oge ti di anjeun teh aya hak. Fa'ati kulli di haqqahu haqq. Cumponana eta hak masing-masing gitu sama teh. Dina hartos meureunnan kula wargi kedah dipartoskeun ulah supaya ka sos kajadian umum dada tadi. Terus teh pamit mah saum kedah aya waktosna ulah duka teras-terasan salat oge ulah duka ninggalkeun kulam gitu. Tadi ada hadis ieu mah disatakeun seperti kitu. Dan ulah ngabeuberat. Nah sapartos kajadian kitu pada karodalika lahu Salman nyarioskeun eta kajadian ti ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha komentar Rasulullah sallallahu pasodaqo Salman. Salman teh bener cenah. Tajantan waktu iman leres dina masalah ibadah teh ternyata geuningan ulah aya istilah kaleuwih dina hartos ulah maksakeun dina hartos kedah samampuhna masal tum teh kumaha ieu mah aya hiji seh ditaros ku hiji pemuda seh naon ali hartos masal tum teh cenah kitu eta teh sanes ngawaler tapi eta pemuda teh dicana ka hiji lapang berbet we eta seh teh lumpat ngurilingan eta lapang sakali dua kali tilu kali padahal eta seh teh yuswana parantos 70 tahun sepuh pisan sekali dua kali sapantos selami golepak we eta seh teh pingsan atuh pemuda tadi teh ngagebeg nah cenah seh teh ditanya mas sok tuh kalah kalau lompatan ari geus lompatan kalah ka pingsan nya teu seueur cari dicana ka kabebeun aku pemuda tadi teh saparantos sadar eta seh teh ditaros ke pemuda tadi teh seh pan tadi simkuring teh naros ka salira teh hartos mastatum teh naon tapi nah di salira kalah ka ngajak lompat eta jawabanna cenah selesai teh atuh ngahulang pemuda teh hartina masatum teh ngalaksanakeun hiji kapagian semaksimal mungkin tah engke sapantos maksimal ku Allah dilirenkeunna kitu ieu artina masatum teh tanten dina ibadah masatum oge urang kedah ngalaksanakeun teh secara maksimal dina hartos maksimal di dieu mah kedah luyu sareng pas sareng ilmuna upami maksakeun mah eta oge sanes masatum eta mah tapi takaluf eta mah berlebih-lebihan teuing tah dina agama mah justru anu masatum teh urang maksimalkeun kalawan pas nyontos sareng nulad kana naon anu diparentahkeun ku Allah santa dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu teman rupina sakitu Allah anu tiasa kadukeun dina saat dan kesimpulanana urang ibadah kalawan maksimal sarta ibadah kalawan pas nyonto karang naon anu dicontohkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakitu anu tiasa kadukeun aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.